Keur ngareunah-ngareunah ngagogoleh terojol teh si Sujana datang-datang meminta duit hayang meuli baso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabe. Baraya di lemur emak mah cuaca tadi isuk-isuk teh mendung, malahan aya hujan tadi mah geuninganan. Pokona mah cocok aja ngagogoler we sapopoe oge. Nah atuh meuni kaparengan budak teh ngadat hayang meuli baso. Pan eta kadenge tukang baso na ngagegoroan. Deukeut deui pan aya di buruan masjid. Ngaran budak mah teu oleh ngadenge aya nu dagang mah pasti we kudu disampeurkeun. Ieu teh geus beurang da kira-kira jam salapanan. Aslina cocok aja ngabaso teh. Anu matak horeamna teh cengkat tina kasur geuninganan. Bakat sok hayang ngagogojod wae teh nya. Lamun geus kajurung ku budak mah da moal beunang di kuku mah deui. Tuh tingali malahan mata tangga oge ngarariungan tukang basona. Batur ge sarua meureun da ari cuacana keur kieu mah. Sok hayang barang opi komo nu haneut-haneut mah. Hujannya. Coba sikeun mangkokna ka Emang. Ari satadina mah emak moal meuli baso antep we sina Sujanang anu jajan basona. Sabab naon yakin moal beak ku soranganan mah. Tapi dipikir-pikir deui deui moal ngeunah hari teh disaos kecapan mah komo mun teu diladaan teh. Jeung deui komo deui lamun kudu bari nunungguan sasabudak. Kaburu lapar manten meureunannya. Matak jadina mah meuli 2 porsi we ieu teh. Kajeun sasabudak teh beak mah tuluykeun deui ku emakna. Wareg ari teh disanguan mah. Matak lamun engke aya sasabudak oge insyaallah katampung da biasana oge pan mun ngabaso sok pasti make sangu. Cung anu sarua di dieu lamun jajan baso kudu wae make sangu. Da geus pasti aya anu sarua kos emak oge. Bener teu? Yeung Sujanang bieu tarek dipangmawakeun ku emakna nikot emu. Tingali atuh jawa jalan nung turun kitu oge keukeuh we kudu ku sorangan. Aya hariwang ti sorodo teh pokona mah. Ngan lain ge si Sujanang atuh ari henteu bedegong mah. Heula apan bieu emak meuli teh henteu make mangkok. Ya ayeuna mah urang wadahan heula. Tapi lain kana mangkok ieu teh daneangan mangkok bieu teh eueuh. Duka teuing kamarana mangkok teh atuh nya duka teuing gerohaneun meureunnan oge. Yang geus we ieu teh urang wadahan kana piring. Kela samemeh dibahekeun urang galo-galo heula dina plastikna. Ameh teu hararese ngaduk-ngaduk saosna dina piring geus pasti katingali hararese ari wadahna dinu namprak kieu mah. Dasanya nawe nya ieu teh pas dibahekeun oge. Ari pek tekot pinuh pisan dina piring namprak kieu mah. Raya apal teu sabenerna nama di dieu teh ditempokeun ku lanceuk emak gra oge. Kita tawaran ti tahayu dahar duaan atawa bisi erek meuli keukeuh emu. Naon geura kalakah jadi manor we si teteh mah. Hongkeun hungkul anu keur barang dahar. Tuh tingali baraya ieu basonana teh nya. Bener da ari da wadahan kana piring kieu mah tuh tingali hararese rek ngagalo-galona teh. Untung we tadi geus digalo-galo dina jero plastikna teh. Ieu baraya urang ngabaso heula bismillahirrohmanirrohim. Teu poho ieu teh ditiup heula sakedeung mah. Moe dihuapkeun. Meuni mantap we pokona nama baraya. Ari keur lapar jeung encan ngadahar sangu mah ieu teh bener-bener asa nikmat. Ari pan dibarengan jeung cuaca anu tiris teh. Heg ngadahar anu panas anu lada. Alhamdulillah we pokona nama. Tingali atuh menikot cacamuilan. Poho eta mah jargon bapak anak tilunya. Anu sok cacamuilan teh geuninganan.